barang gitu diajar ngaji. Balik ngaji teh anak kurang ma atau mama. Alhamdulillah mama, dedek mah tadi belajar ngejah ti Pak Ustad. Kumaha gelis misalkan kieu mah cik Ustad teh ba jabar ba, pak jabar pa, sin jaresi, ya jabar ya, kap paseku, mim jaremi, sin nun jabar san bapa sia kumisan. Betul? Masya Allah. Anak nuka dua datang ke orang mama. Aa mah alhamdulillah geus teu dieja. Aa mah emang hafal huruf hijaiyah. Kumaha kitu kaset? Kieu cek Ustad teh. Abata sajaha dazaraja sashasada tadu'ago faqokala kalamana walaha. Alhamdulillah dikasrah ceng ibiti jihihi didiri jisil biasanya diupti agi piki kili mini wihili di domah kasep ubutusu duduruju susu kahayang nak bapak-bapak mengenai susu mah betul sebab ayat 2 keutamaan susu ibu-ibu. Bahas ulah hiji keutamaan susu ibu-ibu moal digemblong ku sireum. Anu kadua cocok untuk semua umur. Barang jam 10 peuting teh barang di dulu teh anakna ceurik kayak nyusuan dibukakeun susuna disedotkeun ka anak urang adem deui betul. Ai barang jam 2 peuting ai barang di dulu orok kumisan. Nauzubillah ming. Lanjut pasanter kenya bunya sebab ayeuna mah zaman globalisasi bu, zaman globalisasi loba jalma anu digoblok-goblokkeun ku zaman ayeuna betul, terutama ibu-ibu ku HP. Terang ibu-ibu ku HP terang kana HP terang eta itu nyaho ayo bisul bae terang kana HP eta HP merek geus macem-macem dimulai blacek bari. Oke tadi abdi ngomongna kumaha? Sungut saha? Masalah buat loh. Betul. Gon masalah HP melesai ulah kudu dibahas-bahas. Rek BlackBerry, arek Oppo, arek iPhone, arek Vivo. Yang penting digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti panitia menggunakan HP nak ngondang aing dina Facebook. Mentang-mentang aing murah di ondang dina Facebook. Kudu nama kaditu heula silaturahmi kiai aya waktu teu tanggal sakitu eta mah kiai penting ayeuna engke ceramahnya jadi tuh cik aing teh lumayan ya. Bohong ya, insya dan sejak silaturahmi alhamdulillah sebab di dia mah insyaallah abdi keluarga abdi alhamdulillah abdi kawit di Banten nama pun Rama abdi Bapak Mansur sareng masih kayaknya adik kakak cuma memang beda data jadi atau kami mah adik kakak sebenarnya mah aing tadi kiki dan tadi ojang-ojang gitu. Alhamdulillah nama aing kadieu teh nama diakeup pelaku obay. Namanya gua diakeup pae obay. Ambraba jangan dikutuk Pak. Jangan dikutuk. Atau misalnya ceng ucang angge betul. Terus aing kalangi terus aing pae. Atuh santri seuri Kang Ahmad
milik cenah bisnis arwah. Namun santri mah namun anu mau yang sedih malah yes bisnis arwah. Barang pandang cik panitia masjid teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta nu sare bae langsung anjot. Ai barang anjot teh teu make anu atuh kanjut teh amreng. Aya naon mang? Aya naon misalkan barang gitu teh cik aya bisnis arwah. Di mana mau tadi masjid itu? Alhamdulillah. Barang gitu teh salat mantan salat nyolatkeun mayit ya pan sok ditanya kieu kumaha ieu mayit khair cik aing cair. Kumaha mayit khair cik aing cair. Sebab sampean menyolatkeun teh abdi ngahutang nu ngaranna bakwan 10.000 eta abdi ngahutang kanu boga warung. Mang gede-gede amat ngahutangna. Tenang teh aya bisnis arwah. Ay barang balik nyolatkeun teh ini pas buka teh 5.000. Aku aing ngombokan kana boga warung. Cik aing teh aduh ieu nu modal eta boga duit mah ulah kumoda. Barang gitu teh aya aki-aki oho batuk cik aing calon. Naudzubillah ming. Mau resep jadi santri maresep insya. Sebab santri teh huruf na 5 hiji huruf sin, 2 huruf nun sod hiji huruf 2 huruf 3 huruf ta. Emang aya abate se aya ta ja ha kha. Betul ya. Hiji huruf sin, 2 huruf nun, 3 huruf 4 huruf 5 huruf ya. Sinna dina huruf santri salikun fil ibadah. Santri masuk ibadah bae ka Allah. Alhamdulillah. Eta mah lamun santri ngadul atuh kang santri namanya kudu ditek. Betul. Terus huruf kedua dina santri naibun anis suyuh. Santri masuk nutburik para kiaina. Lamun misalkan kiaina make peci, santrina make peci. Lamun kiaina misalkan make samping, santrina make samping. Karengan mah burut. Betul. Kamamana make peci, kamamana make koko, kamamana make samping, horeng mah jerona bohongnya. Bu bukan merasa pu jadi santri makana urang udah sampai tengah dorong anak-anak urang kapasan. Ibu mah sok kieu sih pemikiranna lamun sia jadi santri engke sia teu meunang ijazah. Lamun teu meunang ijazah engke sia moal bisa gawe. Lamun sia teu gawe engkena sia teu meunang duit. Lamun sia teu meunang duit engke sia moal barang dah. Istighfar ibu-ibu nu boga pemikiran kitu. Aing nu teu boga ijazah, waktuna batur dahar aing dahar. Waktuna batur boganan ngaroko ja aing ge ngaroko, aing teu boga ijazah betul. Ulah sok ngalalawalakeun kana santri insya. Bu santri mah milikna di mana? Min haitsu la yahtasib. Dina arah anu teu disangka-sangka, lamun keur eueuh sama sekali. Tapi lamun keur aya mujur bu, mujur. Rame. Contohnya kieu ya, bulan Rajab aya baraha bulan? Aya baraha poe? Aya 30 poe abdi caramah. Dina setiap sapoena misalkan 30 panggung dikali 5 juta. Duit eta teh duit. Betul. 30 kali 5 juta berapa duit? Eta santri betul. Encan isuk-isuk aya Mang Sueb ka imah tok assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Mang Sueb Kiai pamajikan abdi nuju kereuneuh ku ayeuna kitu wayana menta cai. Langsung ku abdi dicokot eta cai diasupkeun kana aqua dijampe ku abdi wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an dibaca 21 kali ditiup. Buah. Barang kitu dibikeun ka Mang Sueb. Mang ieu cai wayahna diinumkeun ka pamajikan mamang, saparona diusapkeun kana beuteungna. Ngeun ulah ka beuteung mamang. Betul.
barang gitu Mang Sueb mere duit ke abdi, mere duit ke abdi, barang dibuka 300.000, jam 8 barang 300.000, ngojek cangkel tolol. Betul. Makanya milik santri mah alhamdulillah encan sampingan, mana sampingan tahlilan tuh sampingan santri eta ngajikeun di kuburan, betul, sampingan kiai eta, betul. Makanya bu kiai mah hop gerage buka sajadah tempat sholatna loba naeunan, loba tumilaan loba duitan, insya da bukti nama kiai urangnya beu pamajikanna ge karelis imahna pangbagusan, betul. Eta mah lamun kiai boga pamajikan anu goreng atau tama nasi. Betul. Alhamdulillah. Anu kabaraha? Anu kalimanya aya anu kagenep. Anu salatna teu ditarima ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta wamroatun shalah wa zawjuha syahidun ilaiha. Hiji awewe anu salat mah salat tapi hate salakina hewa kasih eta pamajikan. Kunaon bisa hewa? Mungkin ketika salakina daek, salakina hayang teu dibere. Makana hewa ka pamajikan. Selama eta pamajikan salat, hate salakina hewa kan jadi pamajikana, maka selama eta pula pamajikan tersebut salat teu diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jelas? Paham? Makanya ibu dengekeun, lamun salakina hayang angsongkeun. Angsong tawaran lamun bisa mah, lamun ibu-ibu bisa nawaran salaki sampai salaki ngajima ka urang, eta ibu-ibu bakal dilebetkeun kana surgana Allah tanpa dihisab. Alhamdulillah. Ulah baroneng ibu-ibu keur salse, keur sibuk pege, lamun salakina hayangeun angsongkeun tah. Kudu nama gitu. Betul? Paham? Tapi ayeuna mah awewe zaman ayeuna mah kartuna geus kanyahoan. Lamun salakina boga duit sopan jasa. Betul? Tapi lamun salakina teu boga duit, ieu biwina mancung we mancung. Cing caripit hai tulang bawang bibir mancung teu boga duit ka salaki ngajak perang. Betul? Masya Allah. Makanya ya nek salaki boga duit teu mawa duit mantos gawe teh ya, ibu-ibu kudu siap standby di hareup imah. Nek naon disambut dengan senyuman. Ulah ieu mah salaki datang ibu-ibu na kuprut keneh, kunaon disambut aa bade ngaleueut heula, bade emam heula, bade ibak heula, apa bade heula, tah kudu nama gitu. Lah neng aa mah misalkan nek ibak heula, salaki nak mandi asup ka kamar mandi, awewena asup ka kamar rias, terus make lipstik nak merek Mirabella, bedak merek Pipa, bola-bola segede ban Vespa. Barang salakina misalkan mantos mandi neuleuh ka kamar, pamajikan yang andrepok bae siga putri duyung. Ai barang gitu teh inget ieu pamajikan aing apa nu edan. Betul. Langsung eta bayangan daripada suami terbayang-bayang melangkah, terbayang-bayang terbang di atas angkasa, bertemulah dengan kerasakti. Eta didinya ibu-ibu langsung ngajak aa, lamun aa bade atuh hayu mana ge ngesiap tah kudu nama gitu. Insya Allah bu, lamun dikaji mah bu, ganjaran awewe lamun menang ganjaran babari jasa sa awewe atau pamajikan anu kemudian pamajikan tersebut daek menyambut daripada salaki, kemudian nyium panangan salakina, eta ganjaran siga nyium hajar aswad. Satu kali ciuman 70 dosa dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Insya ngeun bedana kieu, hajar aswad seungit
lengan salaki ibu bau delan paling deh. Betul. Komo lamun ibu-ibu nek sare nyium tarang salakina siap ngamalkan, siap ngamalkan, siap. Satu kali ciuman Allah ngahampura 70 dosa. Barang datang dari ibu-ibu ka imah, assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, horeng sia Rodiah. Ayah Rodiah. Ai mimin ayah. Ai titin. Ai mulia ayah. Ai emung. Ai engkom. Ai maimunah ayah. Ai moy maneh. Barang itu teh. Oh, horeng sia Rodiah. Atuh akang, iya teh mama. Tidak ku akang hodi ka pamajikan akang. Barang itu teh akang. Mama ngadengikeun ceramah Ustadz Budak orang Banten anu hideung teh. Eta ceramah namanya redet kan hate mama akang. Jika lalakina teh atuh panggil sia teh eling tolol. Biasa lagi saya celok eling-eling. Atuh akang lain gitu. Eta ceramah namanya redet kan hate mama akang. Kumaha gitu cik Ustad ya, cik Ustad kia akan sing sahasa pamajikan anu nyium tarang salakina eta ganjaranna siga nyium Haji Ahmad. Salah ngadenge ampura akang lain Haji Ahmad maksudna sing saha pamajikan anu nyium daripada tarang salakina eta ganjaranna siga nyium Hajar Aswad akang, Hajar Aswad. Ampura mama teh salah, soalnya tadi mama teh ngaji teh sabari nundutan. Bahkan mama teh tadi naik SMP sudah makan pergi. Neangan celah kiai teh neulekeun mama tadi teh mimiti nama. Ai bareng kitu teh kiai na molotan mama bae mama teh jadi kabur. Betul? Tah mulai teh SMP sudah makan. SMP sudah makan. Lamun aing mah SMA. Terang teh SMA. SMA sudah makan amplop. Alhamdulillah. Mama, akang, atuh mama teh hayang ngamalkeun fatwa di kiai muda teh akang. Oh, atuh orang sia mah hayang nyium aing bae gitu mah. Lain kitu akang, lain gitu. Mama teh kacelek kana keterangana pancik Ustad teh setiap satu kali ciuman 70 dosa dimaafkan oleh Allah. Mama teh pan rumasa loba dosa ka akang. Kadang-kadang mama teh sok ngalawan ka akang. Aya pamajikan sok ngalawan ka salakina aya. Di mana jelema na? Kadi aing merkosa. Nauzubillah min. Kadang-kadang mama teh sok malingan duit akang dina dompet. Pantesan aing kamari naik mayar ojek horeng nya akang eta teh ku mama. Atuh mama teh pas kamari aya padagang balon. Laju mamah kabita kana balon hayang ngek-ngekan. Lamun geus diijinan langsung dicakap eta hulu salakina, langsung hulu salakina dicium. Cik ibu-ibu teh Jiksa lagi alhamdulillah ya Allah. Papa jika aing mantos gaji jadi edan. Alhamdulillah ming. Kali deh bu. Ya ibu meret ibu nyesehan baju salaki. Ibu nyesehan baju salaki setiap eta